Bismillahirrahmanirrahim. Ngulangi nu kamari anu kalangteu. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Dina ieu pasal musannif bade martelakeun tentang bab najis sareng ngilangkeun najis. Sabab 99% tiap hari pasti urang naon papanggih jeung ieu najasah. Seperti ngompol mah, seperti miceun mah pasti da eta teh. Ngompol mah sehari teh pasti aya wae. Terkecuali anu gaduh penyakit seperti naon gitunya. Make kateter nu alat ka dieu teh. Pasti bertemu dengan najis. Ta urang sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad kudu bangga kitunya. Sabab naon? Teknik atanapi cara ngilangkeun najis teh tos aya keringanan. Wah, zaman kapungkur mah sateuacan Kanjeng Nabi mah naon? Digunting tah eta teh, diteuk-teuk. Lamun misalkan acuk di dieu kanajisan sakieu ieu. Dibedel di dieu digunting. Isukan kanajisan di dieu digunting di dieu. Isukan di najis digunting di dieu. Isukan di oh barolong baju teh gitu. Tah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad kitu. Tah ayana kitu hikmahna syariat Kanjeng Nabi Muhammad cekap weh ku cai gitu. Lamun aya cai cekap ku cai eta baju tetap utuh gitu. Cai ngilangkeun kana eta najasah. Wan najasatu lughatan asyai'ul mustaqdaru. Kamari diterangkeun bahwa najis secara lugawi teh nyaeta sesuatu anu dipandang geuleuh. Saperti naon anu dipandang geuleuh? Aya najis anu haram. Aya najis anu haram dikonsumsi. Kela-kela. Kullu fardin min afrodil jinsi. Setiap saya kita manteh kita naon weh anu dianggap geuleuh seperti cileuh najis eta teh. Tai kuku, tai ceuli, reuha, ciduh, leho, korong eta teh sesuatu anu dianggap geuleuh najis saur lugawi mah karena termasuk pakem naon sesuatu anu geuleuh gitunya. Ciduh ta kalbu soki seperti ciduh geuleuh. Tetapi fokus kana syara naon kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ihtiyari. Sesuatu benda anu haram dikonsumsi, haram dikonsumsina atau dimeunangkeunna nalika naon alal itlaq teh deuk saeutik deuk loba haram we dikonsumsina dalam keadaan bisa memilih bari henteu sulit bari sulit ngabedakeunana naon cenah sesuatu benda anu haram dikonsumsi deuk saeutik deuk loba nalika tingkah bisa milih bari sulit ngabedakeunana. Contoh ieu seperti naon cenah najis teh kela ka tengah taatiha uklan wa syurban au ghairihima ore bidaga malayuratan hubzi tuh taati Saperti na ieu teh aya ciompol diminum ku urang ieu. Haram.
bari najis. Saperti naon deui anu najis bari haram dimakan ku urang, bangke nya najisnya haram tah. Terkecuali aya pengecualian seperti bangke anu di hewan laut. Henteu karena hurmatna atau karena haramna. Contoh aya anu haram dikonsumsi tapi teu najis. Contoh naon? Bangke jelema. Kan bangke teh lamun dina hewan mah najis teu? Najis teu lamun dina hewan? Ya tergantung hewanna tuh. Tergantung hewanna. Lamun bangke ieu jalmi dicabak ku urang kitu nya mayit teh teu najis kitu. Teu najis. Tapi lamun didahar, haram atuh didahar. Wala listik dariha gitu. Henteu dina ta'rif geuleuh. Saperti naon anu geuleuh teh? Haram mah haram, tapi teu najis. Naon? Saperti cai mani haram didahar ku urang inum, tapi teu najis gitu. Cai mani mah ciduh gitu nya. Daek kitu ciduh cuh peleg deui ku urang. Rehak cuh dahar deui ku urang. Daek kitu. Sakabayang. Atawa naon? Ieu teh dahdir. Dahdaro yudahdiru dahdiran. Fa huwa mudahdirun. Zaka mudahdarun. Dahdir gigireun tembok cenah kitu. Dahdir gigireun tembok misal gitu. Kapungkur di dieu aya leluconan teh. Moal disebatkeun aya kapungkur di panggung teh warung. Aya sepuh kitu nya tos usiana sepuh lah. Mun bobo teh sok ieu warung. Sok ngucur. Sok dibere tantangan sanu daek nyuruput eta dahdir dibere duit goceng cenah kabayang. Keur ngucur kieu. Kabayang. Wala lidorurihan teu karana madaratna. Aya nu barang haram tapi teu najis. Seperti batu. Batu teh teu najis suci, tapi lamun didahar haram. Dahar batu. Paku didahar ku urang. Naon deui kaca jiga nu dahareun nya siga pamain kuda lumping jiga udahareun deui padahal cikeun ngeunah kitu nya. Bala-bala ngeunah. Kehu ngeunah. Gitu. Goreng hate anu naon dicala teh. Goreng akhlak anu dicala teh. Tapi lamun goreng gehu, goreng bala-bala bari dicengekan wah eta mah madep kitu nya. Madep eta mah. Isuk-isuk bari kopi bari udud ya. Bari ngadangukeun musik ya. Musikna teh. Mama, aku ingin pulang. Haji anak yang sebatang kara. Apa lagu eta? Pergi mencari ibunya. Santi gitu. Santri anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang dingin ini teringat mama. Lagu eta kapungkur nuju alih tapi film Haci anu lebah tinggal tina koloni indungna. Atuh barudak zaman ayeuna mah laguna beda. Statue. Wah, kata itu. Naon deui? Ta bola bale. Nah, da harapan. Henteu madarat kana badan seperti naon batu tah haram dikonsumsi. Atawa kana akal seperti naon tah ganja. Ganja teh naon? Ngamabokeun. Tapi beda-beda ulama berpendapat anu ngababukeun atau henteu. Eta panjang di urusanna. Wadahola fil itlaqi qalilun najasati wa kasiruha wa roja bil ikhtiyari darurati fa inna tubihu tanawulan najasah terkecuali gitu. Anu haram tadi teh dikonsumsi nalika tingkah darurat mah teu naon-naon. Cukup semet naon ngaleungitkeun ka madaratana. Seperti kamari ceritakeun nginum arak gitu.
atawa ngadahar bangke kungsi anu ngamam bangke keur madarah mah tadi didahar gitu teh, didahar posisi keur madarah didahar gitu seperti tentara tah kan ospekna teh kitu diabur ka gunung saminggueun an maka nya saaya aya peso gitu aya oray kadek gegel oray teh siga saha Dede Inon karena itu lah gitu naon ieu teh jin naon aya jin gitu bawa di Dede Inon teh buah jin gitu naon eta mah ukiran gitu seperti naon ngadahar naon tadi nu sulit dibedakeun nya bilatung tina keju tina peuteuy eta mah teu naon-naon tapi aya sesuatu ya anu kaluar tina barang najis tapi suci goceng sok ya kamari can dibayar 2.000 3.000 ya teu mau duit poho aya barang anu kaluar tina barang najis kaluar tina najis tapi suci bilatung bina bangke eta mah geus puguh atuh bilatung bina bangke mah puguh oh kaluar tina benda najis tapi naon suci keluar di tempat najis sapopoe urang sok ngalaman sapopoe pasti oh naon goceng mahilah jeung meuli pop es mah 3.000 pop es mah 2.000 na meuli kerupuk naon hiji 10 hiji 8 salapan 10 seperti naon hitut hitut teh kalau dinu barang najis teu keluar di barang najis itu teh tapi teu najis sugana ngajajal 100 santri gitunya hararitut ieu tut kitu kan kurang kana ieu si wajah urang teh tuh gitu kan aya hembusan-hembusana gitu teu najis meskipun keluar tina barang najis henteu hitut atawa bilatung anu kalaluar tina ieu gitu teu najis wa nahu dzalika wa haraja biqauli li hurmati maitatul adami tak terkecuali bangke-bangke jelema eta mah teu najis nya tadi tos jelaskeun dimuliakeun bangke manusia mah sabab bangke manusia mah engke jadi naon jadi saksi bangke manusia mah aya salah satu anggota tina manusia teh anu moal hancur nalika engke kiamat nyaeta naon tulang ekor tunggir ketika dikubur tah harancur kabehanana teh jarak 3 hari mata kae sok aya tahlilan 1 3 7 40 eta teh aya filosofina eta teh lamun nepi kana 3 hari eta teh beuteung teh geus kembung beuteung teh kembung teh nganunggas mah teh nganunggas ke teh pup 3 hari teh bucat ieu teh tah si perut teh pletuk gitu bucat tas bucat pasti kalaluar nanah kan nanah kalaluar maka darah rongkap gitu cek naon teh bilatung cek cacing teh adrahi euy adrahi euy di darah rahar ku bilatung teh tapi ka samingguna ke 40na beak eta teh 40na beak tangke aya nu naon aya nu hancur teh mah tulang belulangna saling naon terhimpit aya anu utuh nyaeta naon tunggir tah ieu tulang ekor kade nya tong disapirakeun lamun ieu ngagajelang urang kitu tah dek ieuna beunang ke bisa urang bisa lumpuh tah urang kade ieu teh baheula teh urang teh jiga keras sakti gitu dipotong gitu teu eta teori sesat eta engke teh dikaruruburkeun manusia teh zaman Nabi Adam nepi ka zaman ke terakhir teh bakal dibangkit-bangkitkeun carana kumaha dibangkitkeunna dicebor heula bumi teh saatos kiamat dicebor 40 hari hujan poe mangkukna nya hujan nu tarik teh pas asar gitu nya wah teteh itu popoyan tadi isuk-isuk kene karek abis jam sabaraha
berat tadi teh podi sekitar jam 8 jam 8 hujan udah lupatan anu nge mau kena keneh pelupat gitu kemana itu salat duha teh ka dieu cenah ka balong itu salat duha hujan geuning gitu nya nyaronakan itu hujan tah ieu mah hujanna 40 poe diguyur bumi teh 40 poe ketos 40 poe hujan maralentung tah jelema teh siga naon tangkal toge apa toge kacang dino kacang-kacang kata melentung antoge 3 poe teh 3 poe toge teh tung kala itu tung tangga teh jelema teh kitu teh binih cebor 40 hari teh melentung tong kabayang teh zaman Nabi Adam ka manusia terakhir ting triliunan jelema ting ribuan triliun jelema tung kabayang geus moal patahnya engke mah jadi mah jara rempe gitu di baru ligir ge teh atuh aya kesempatan jeung noong wah pororah noong nu aya ge sieun kana ya naon poe panghisaban cari cing tah engke dina marelentung eta tung baka aya hiji nu melentung nu beda aburisat cahayana tembus kana langit bersah kaluhur naon eta Kanjeng Nabi dibangkitkeun deui nya maksudna hidup kembali Kanjeng Nabi teh nya dina yaumil kiamat eta bus kaluhur ka langit tujuh Kanjeng Nabi dongkap engke teh manusia teh bakal paralongkeun itu cahaya di mana nepi ka serab kieu nepi ka indah kieu ternyata cahaya Kanjeng Nabi anu kaluar dina pakuburanna kete ngararabring jelema teh bring sakabeh jalma muruna ka Nabi Adam apa deh lah balam sok dinyanyikan apa hode teu bisa ngabantu cek Nabi Adam ka Nabi Nuh bring ta jelema teh ka Nabi Nuh cek Nabi Adam teh aduh kaula hampura anaking hampura kaula teu bisa nolongan sabab kaula boga tong nyebutkeun nya lamun nyebutkeun Nabi Adam berbuat kesalahan mambuah hudi urang kufur tah bisa kafir urang nyebutkeun Nabi Adam berbuat kesalahan sabab Nabi manaon sum terhindar dari dosa ari eta Nabi Adam mambuah hudi eta mah skenario na Allah na kitu tong nyebatkeun Nabi Adam berbuat ieu atau Nabi Ibrahim ngabohong cenah ka si Raja Namrud tong gitu eta skenario Allah bisa kufur tak orang cek di jannah bring tangga teh ka padang mahsyar di baru ligir eta teh di baru ligir mulai kesempatan yang naong hidung nih mulai gitu mulai kesempatan jara rempe jelema teh ka dieu sabab naon hareupeun urang ieu hidup dan mati dipertaruhkan surga atau neraka pertaruhkan eta teh dipertaruhkan di dinya teh singkat cerita baiklah nyambung kana ieu kana cerita ieu dina bangke nyambung keneh cet engke teh aya panji teh bendera-bendera ieu bendera-bendera nu puasa ngajar-ajar nu saparuasa bendera-bendera nu sak tahajud ngajar-ajar bendera-bendera umat Nabi Musa ngajar-ajar gitu bendera-bendera Firaun aya Firaun kapten gitu teh Firaun teh ngiban kapten bendera-bendera nu sok mau buah aya gitu bendera nu sok mau lauk aya eta leuwihna eta mah leuwihna ngajar-ajar engke teh naon engke teh dugi ke yaumil hisab poean perhitungan amal soleh sekecil apapun amal itu akan dipertaruhkan dirinya singkat cerita gitunya Kanjeng Nabi Muhammad teh aya salah sawios umat Kanjeng Nabi Muhammad anu lebat kana neraka tos diputus ku Gusti Allah ieu umat mangjae teh ya Muhammad tos aya catatan bakal lebat kana neraka Kanjeng Nabi di didinya teh sedih sabab Kanjeng Nabi mah ka urang teh seperti ka anak gitu seperti ka anak urang teh umati
bebelaan Kanjeng Nabi didinya Kanjeng Nabi sujud payunan Gusti Allah gitunya ngaros kaisinan ku Kanjeng Nabi sujud sabab naon Kanjeng Nabi teh kan kakasihna Allah sedangkan ieu sujud nyungkeun ka Gusti Allah bari kakasihna kumaha urang gitunya seperti nyepertikeun gitunya tamsil ngaranna ge tamsil nyepertikeun urang boga kabogoh gitu dan urang gitunya abi jadi abi gitu boga kabogoh dan boga kabogoh boga calon gitunya cenah hoyong itu di warungna hoyong mobil warung kayak mobil gitunya jauh mobil non hayang chicken cenah ulah cenah kermah kernawan kamar ikan lambung hoyong chicken level 14 level setan cenah gitu babe teh dia lambung moal tapi geus sujud-sujudan bari gogolak pakan curi non gulung gasah gitu juga budak kuliah ka dieu bakal diberekeun moal kira-kira pamulikeun moal chicken kira geus kitu pamulikeun gitu sami teh Gusti Allah gitu Kanjeng Nabi ngadoa ya Allah ieu teh umat abdi salametkeun Gusti salametkeun saur Kanjeng Nabi kaula moal ngangkat kana ieu mastaka sataacan gamparan atau Gusti Allah nurunkeun syafaat maka ti saprek eta turun syafaatul uzma syafaat panggedena ti Kanjeng Nabi wah dilolos-loloskeun ka surga bahkan sampai engke Kanjeng Nabi teh jalmi teh Kanjeng Nabi sosok teh anu naon ngantosan dipantos surga pada Kanjeng Nabi teh jalmi nu pertama lebat kana surga tapi ngantosan terus Kanjeng Nabi teh umat dicek-cekan Kanjeng Nabi teh karo data-datana ieu saha wae ditu kebayangnya gitu murahna Kanjeng Nabi bagana Kanjeng Nabi mang ieu cenah mang ieu aya sadayana aya tos beres dikulilingan ta neraka teh ku Kanjeng Nabi teh dicekan deui ku Kanjeng Nabi neraka teh cek ieu Mang Lutfi aya tuh aya teh ningali di surga teh cek malaikat naon Malik teh Kanjeng Nabi ieu Mang Lutfi mah di dieu di neraka da kantos mauk ieu teu pira ada sakedik kitu mauk hayam mung hayamna hayam nu guru cenah gitu bari hayamna 10 cenah ieu mah dibeuleum asup kana neraka sadeui aya Neng Santi gitu nuju wah aya Neng ieu saha Lilis kabehana taruh tah geuti diangkat-angkatan ku Kanjeng Nabi lamun aya misalkan umat Kanjeng Nabi anu tos kabujeng naon dibeuleum dina neraka ge Kanjeng Nabi teh bukakeun kana sorbana engke sorban eta dibelit-belit saperti tali goloskeun kana neraka kitu narare kana sorban eta teh sararane dibetot Kanjeng Nabi saking kitu tah Kanjeng Nabi nulungan beres cerita eta aya umat-umat kafir anu ahli neraka anu can asup ka neraka da mana sadar bakal asup ka neraka si Firaun mah si Abu Jahal mah si Namrud mah sadar ya asup neraka cari cing aduh aing teh neraka teh ieu mah euy cenah kitu neraka teh eta teh dongeng Firaun mah dina sapali riwayat Ibnul Arabi mah kami telepat mah Firaun teh bade syahadat eta teh ketika diteuleut teh syahadat Firaun teh arek rek syahadat Firaun teh udah ngomong asyhadu arek ngan aya ngan naon malaikat Jibril kaburu keheul dan malaikat baheula bisa ngarupakeun jelema gitu kaburu keheul malaikat Jibril teh wah cenah ieu si Firaun goblok mun bahasa dijejel tah ieu teh si Baham Firaun teh make taneuh dek ngomong dek bebaskeun usaha aku malaikat Jibril teh bos kodieu atau bisa ngomong wah gitu kan salah syahadat kudu nyari asyhadu Allah tapi orang tadi ngomong ya teh dijejal malaikat Jibril teh jejal
tah kita umat-umat kita cari cingnya itu teh tipe jadi neraka teh jelema-jelema nu geus ahli neraka teh geus arapa posisi neraka ada rembungan gak celok mah alam kasura mah aduh langsung lalu lompat mah yuk neraka teh oh iya mah gitu kumaha geuna carana ngabebela teh cenah teh bus teh ka dieu teh ka tengah ka sisi neraka cenah teh ka di ditu naon jika ombak gitu basar-basarnya ka ditu beunang kana seuneu ka hareup seuneu jadi udag ku seuneu wah lompat cerong jadinya we abadan gitu jadi nyerita kadinya ieu teh wa nahu zalika wa harja biqaulihi li hurmatihi maitatul adam tah kitu bangke manusia mah dimuliakeun sabang mulia bade sasaha ge dimuliakeun terkecuali bangkena bangke anu naon bantangur anu naon ngahina kana agama ngahina ka rasul saperti bangke saha bangke Abu Jahal teh tidak alungkeun kana sumur eta teh didaharan ku manuk-manuk dialungkeun kana sumur Abu Jahal Abu Lahab alungkeun kana sumur lung dibelawar-belawar bahkan dongeng nepi ka ayeuna sumur eta masih kene bau saha bau si Abu Jahal ya bun masih kene bau dongengna rancangan bau kene dinya sabab baheulana Abu Jahal teh di kuburna di dinya dibalangkeun balang maot karya perang ka hiji geus modar tah mana sih panggagahna perang Badar jeung modar Abu Jahal wallahu a'lam bishawab subhanallah wa bihamdihi